Uli senang simkuring Novalika Anggraeni salaku presenter dina Warta Dinten. Pamirsa, saparanto sanuku agangnya akhir-akhir ieu nuju rame pisan perbincangan ngeunaan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Hal ieu dijadikan sorotan ku masyarakat kusabab dianggapna aya perbedaan nilai di antara dua regu, di mana hiji regu diberi nilai -5 kusabab jawabanna dianggap teledes. Nanging regu hisajena anu dianggap mere jawaban anu sarua sareng regu sebelumna diberi nilai tambahan 10. Hal ini dianggap teu adil ku sababaraha masyarakat serta ngabalukarkeun rupa-rupa tanggapan di warganet. Sababaraha pihak oge nyebatkeun ieu teh aya unsur pilih kasih atawa nu minang disebut ku ordal. Nanging hal ieu masih jadi perbincangan sarta can aya katerangan anu mastikeun ieu tudingan. Dugi ka ayeuna kajadian ieu masih jadi perbincangan di media sosial sarta ngagarak perhatian seueur jam. Kitu wae warta dinten ieu. Abdi Nova pamit undur diri. Hatur nuhun marantos nyaksian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilajeng santen pamirsa. Milangka Tatar Sunda tanggal 16 nepi ka 17 Mei 2002 genep anu dipimpin ku Kang Deddy Mulyadi dilaksanakeun di Jawa Barat. Ieu acara dilumangsungkeun pikeun ngamumulai kabudayaan Sunda sarta ngenalkeun deui kesenian daerah ka generasi ngorang. Dina eta kagiatan seueur pintonan seni tradisional sapertos deipongan, pencak silat, degung, sareng arak-arakan sarta budaya ti sababaraha daerah di Jawa Barat. Masyarakat kacida antusiasna sarta milu ngameriahkeun acara. Numuntin keterangan ti Kang Deddy Mulyadi, budaya Sunda kedah terus dijaga sangkan henteu leungit ku kamajuan zaman. Salian teh eta, acara budaya sapertos kieu oge dipihareup tiasa ngaragatkeun rasa reueut masyarakat karena budaya daerah sorangan. Kegiatan lumangsung kalayan aman, tertib sareng pinuh ku rasa sumanget kabudayaan. Kibelang depak nyerangkeun incut turun nurupuluh galunggung kung sinang tukeun naga 40 rupa sebaraga sebarasa. Nu kahiji khusus kanggo Bandung. Bandung urang kinclongkeun. Abdi Najwa Dewi Putri di kelas 11 hiji hatur nuhun parantos nyaksian Wilujeng Sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana dina kasempatan kali ieu Abdi Nabila Misya Putri bade nyampikeun hiji warta anu keur rame dibahas di media nasional jeung di televisi. Hiji warta ieu nyaeta ngeunaan nilai rupiah anu melemah nepi ka 17.600 per dolar Amerika Serikat. Rupiah tembus 17.600, harga kedelai impor mimiti naik. Dina poe Senen tanggal 18 Mei tahun 2002 genep nilai tukar rupiah kana dolar Amerika Serikat melemah nepi ka ngahontal 17.600 per dolar Amerika Serikat. Dapat kian tipis. Meski harga bahan baku naik, pedagang tidak bisa langsung menaikkan harga jual maupun memperkecil ukuran tempe karena khawatir pelanggan berkurang.
Kalau masalah kedelainya dia kan impor itu mahal, jadi penghasilannya berkurang, penjualannya susah. Dijual harga biasa itu kita nipis, kadang ya tempe masih ada, tapi kalau harganya masih di 8.800 kayak kemarin masih lumayan lah. Kenaikan harga tempe juga berdampak pada pedagang makanan. Salah satu pedagang warung nasi yang tengah berbelanja di pasar mengaku harus menaikkan harga jual makanannya. Akibatnya jumlah pembeli ikut menurun drastis. Repot mas. Seharusnya kalau buat pedagang maunya itu turun, biasa kayak kemarin gitu loh. Kalau naik kan nggak dapat apa-apa gitu. Biasanya jualan berapa? Sekarang dijual berapa, Bu? Biasanya itu kalau jualan itu kan 6.000 atau 7.000. Sekarang itu malah 8.000 gitu. Naik 1.000. Selesai 1.000 kan Untuk malah pembelian jadi untuk orang-orang gimana, Bu? berkurang. Berkurang ya? Biasanya itu nasi itu satu hari itu habis 5 kilo. Sekarang cuma 2 kilo. 2 kilo pun nggak habis sekarang itu. Sementara di Bandung, Jawa Barat, dampak kenaikan harga kedelai mulai tampak di pasar tradisional Kosambi. Harga tahu kemasan isi 10 naik jadi Rp14.000, padahal sebelumnya Rp12.000. Menurut pedagang, selain naiknya harga bahan baku, kenaikan harga juga dipicu tingginya harga plastik. Selain itu, pedagang juga terpaksa memilih memperkecil ukuran tempe dibanding menaikkan harga. Pembeli pun berharap harga kebutuhan pokok segera kembali normal. Dan ini biasanya biar kelihatan. Ini ekstra agak gede. Ini semua dikecilin. Harganya 8.000. Yang 8.000 10.000. Kalau dikecilin sebetulnya naik ini. Makanya nggak kelihatan. Oh, sebetulnya mah naik, ya, naik. Tapi dikecilin, dijual dengan harga yang sama. Harganya sama. Dari seluruh barang ya akhirnya pengeluarannya banyak gitu. Iya. Mau nggak mau tapi Bu ya dibeli. Ya iya kan mau udah makan. Perlu, Bu, ya. Mau masak nggak beli apa-apa mah ya. Oke. Ya gitu. Tapi nggak masalah Bu kalau misalnya harganya naik dikit nggak apa-apa. Ya tapi kalau minggu depan naik lagi ya masalah dong. Oke. Pengeluaran bulanannya berapa coba? Oke. Coba ibu mau udah pensiun coba. Meskipun ketergantungan impor gandum mencapai 100%, harga tepung terigu di pasar Kosambi terpantau masih normal. Meski demikian, baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah bisa segera menekan harga kebutuhan pokok karena sejumlah komoditas harganya sudah mulai melonjak. Tim Liputan, Kompas TV. Dina kaayaan ieu nyababkeun harga sababaraha barang impor utamana kedelai jadi leuwih mahal jeung mengaruhan kana kahirupan masyarakat sapopoe. Numutkeun para ahli ekonomi, melemahnya rupiah ngajadikeun bahan biaya impor beuki mahal. Indonesia sorangan masih loba ngimpor kedelai ti luar negeri, pikeun bahan dasar tahu jeung tempe. Sababaraha pengrajin tahu jeung tempe ngaku ayeuna harga kedelai terus naik dibandingkeun jeung harga samemehna. Kukituna biaya produksi oge jadi leuwih gede. Aya sawatara pedagang anu ngurangan ukuran tahu jeung tempe supaya harga jualna teu naik teuing. Selain ti kedelai, barang impor nu sejena kayani gandum, susu, jeung lainna diprediksi bisa naik lamun nilai rupiah terus-terusan melemah. Dina kaayaan ieu tangtu mangaruhan kana kahirupan masyarakat utamana dina kahirupan sapopoe. Pemerintah jeung Bank Indonesia ayeuna keur berusaha ngajaga stabilitas ekonomi jeung nilai tukar rupiah supaya harga barang teu terus naik. Ku ayeuna kaayaan ieu masyarakat dipihareup bisa leuwih bijaksana dina ngatur pangaluaran sarta leuwih ngarojong produk lokal sangkar ngamajukeun ekonomi Indonesia. Sakitu wae warta ti abdi hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para pemirsa, tepangkeun namni Abdi Sutisna Andrea Septiansah. Dina kesempatan ayeuna urang bade ngabahas kompetisi Indonesia Super League USUM 2025 nepi 2026 anu masih rame dipikaresep ku masyarakat Indonesia. Pertandingan antar klub terus lumangsung seru serta menang perhatian di para pecinta sepak bola di sakuliah tanah air. Kompetisi Indonesia Super League USUM 2025 nepi 2026 masih jadi perhatian masyarakat Indonesia. Sababaraha klub gede terus silih elehkeun pikeun menang posisi pangalusna dina klasemen. Pertandingan dilaksanakeun di sababaraha kota jeung sok dipinuhan ku para supporter. Ieu salah sahiji video pertandingan Indonesia Super League USUM 2025 nepi 2026 anu nunjukkeun suasana stadion serta semangatna para supporter. Dina sababaraha laga pamungkas, pertandingan lumangsung ketat serta ngahasilkeun loba gol. Para pemain nembongkeun kemampuan pangalusna pikeun mawa timna menang. Salian ti eta, loba nonoman Indonesia mimiti leuwih resep nuturkeun kompetisi bal nasional. PSSI ngaharepkeun kompetisi ieu bisa ningkatkeun kualitas main bal Indonesia sarta ngahasilkeun pemain berbakat pikeun tim nasional di mangsa hareup. Kitu warta olahraga dinten ieu ngeunaan Indonesia Super League USUM 2025 nepi 2026 anu masih jadi perhatian masyarakat Indonesia. Mugi ya kompetisi ieu tiasa ngajadikeun sepak bola Indonesia leuwih maju sarta ngahasilkeun pemain berbakat di mangsa nu bakal datang. Hatur nuhun ka pamirsa anu parantos ngiringan warta dinten ieu. Ainus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pemirsa Abdi Agus Santi anu bade ngalaporkeun hiji kajadian anu patah ngagegerkeun di Sirang Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dina video anu ayeuna geus sumebar di media sosial. Kekayaan salah sahiji ruang kelas anu hateutna ambruk. Sacara dadakan nalika kagiatan diajarkeun lumangsung. Kejadian ieu lumangsung dina waktu beurang nalika para siswa keur belajar. Supartos tiba-tiba kadenge sora retakan di bagian luhur gedong. Sora retakan di bagian luhur gedong teu lila saenggeus eta hateup kelas langsung runtuh sarta nyababkeun para siswa panik jeung buru-buru lumpat kaluar pikeun nyelamatkeun diri. Dina video oge katempo sababaraha teuris jeung kaget ku kajadian eta. Puing-puing kai jeung bagian hateup sumebar di jero kelas. Nepi ka lorong kelas, sababaraha guru jeung warga sakola langsung ngabantu murid anu aya di lokasi eta supaya tiasa kaluar kalayan aman. Numutkeun informasi sementara, sababaraha siswa dilaporkeun ngalaman tatu akibat katimpa reruntuhan. Korban langsung dibawa ke rumah sakit jeung puskesmas anu deukeut. Pikeun meunangkeun perawatan medis. Untungna teu aya laporan korban jiwa dina kajadian ieu. Kaayaan di lingkungan sekolah sempat pinuh ku rasa panik jeung hariwang. Kolot siswa oge loba anu datang langsung ka sakolah saenggeus ngadangu beja ambrukna hateup sakola. Pihak sekolah ayeuna keur ngalakokeun pengecekan kana sababaraha ruang kelas sejen pikeun mestikeun keamanan gedung. Dugi ka ayeuna aparat sareng pihak terkait masih nalungtik panyabab pasti tina ambrukna hateup kelas ieu. Aya dugaan yen kondisi bangunan anu geus lami jeung kurangna perawatan jadi salah sahiji penyebab kajadian. Masyarakat ngaharepkeun sareng pamarentah sareng pihak sekolah kondisi fasilitas pendidikan supaya
kajadian sapertos kieu teu kajadian deui kahareupna. Sabab keamanan siswa jeung guru mangrupa hal anu penting. Itu laporan anu tiasa abdi sampaikeun. Abdi Susanti pamit undur diri, hatur nuhun parantos sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng patepang sareng simkuring Sera Putri dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta jembatan penghubung Lemah Sugih Bantar Ujung ambruk. Jembatan penyambung Lemah Sugih Bantar Ujung ambruk di Blok Salik Kuning, Majalengka. Runtuh dinten Jumaah Kaping 14 2025. Sasak anu panjangna 54 meter sareng lebak 4 meter ngahubungkeun Desa Siliwangi sareng Desa Mekar Mulia. Runtuhna sasak ieu nyababkeun akses warga parem. Warga nu biasana ngagunakeun jalan ieu kalebet, contohna petani, tukang dagang, sareng barudak sakola, ayeuna kedah milarian jalan alternatif anu langkung tebih sareng langkung capek. Sakitu mangrupi informasi dinten ayeuna. Simkuring Sera Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng ending kapala wargi sadayana tepang deui sareng simkuring Salpijira Fitriani dina program Sunda TV. Aya sababaraha hiji warta nu lebet ka Sunda TV, salah sahijina nyaeta pembunuhan nu aya di Jalan Tol Yasmin, Kota Bogor. Edisi Sabtu 23 Mei 2020. Jasad hiji awe dipikeun di Jalan Tol Kota Bogor. Polisi ngungkapkeun saacana korban geus dipaehan di jero mobil samemeh dialungkeun ka jalan. Kajadian eta karekam ku CCTV. Korban diajak dahar ku si palaku. Tuluy diajak nguriringan mobil milik si korban sorangan nepi ka asup ke daerah sepi deket stasiun Pekansari Kabupaten Bogor. Nurutkeun keterangan polisi, cekcok pelaku nahan beuteung korban make dasi nepi ka korban teu sadar serta maot. Tim gabungan Polresta Bogor jeung Respup Polda Jawa Barat langsung ngalacak kungsi aya kajadian udag-udagan di Jalan Tol Cisumadawu antara polisi jeung palaku. Polisi kapaksa nyokot tindakan tegas, tungtungna si palaku tabrakan jeung teu bisa kabur deui. Aya sababaraha hiji barang bukti nyaeta salah sahijina mobil, bolok, dasi, jeung duit milik si korban sekitar 4 jutaan. Antara teman atau kawan teman sekolah, jadi tidak ada sangkut pautnya atau pacar atau segala, tidak ada. Jadi semata-mata teman. Harapan dan keinginan saya dengan pelaku sudah ditangkap, saya berkeinginan bahwa pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa nyawa dibalas nyawa, karena yang berhak mengambil nyawa adalah Allah Subhanahu wa taala. Pelaku keancam 15 atau 20 tahun penjara. Ancaman hukuman adalah pidana penjara selama 15 tahun dan paling lama 20 tahun, yaitu kena di pasal pembunuhan, lalu pasal pembunuhan berencana, lalu pasal penganiayaan berat. Semuanya kami lapis agar tidak lepas si tersangka ini yang sangat biadab. Pamirsa musakitu wae pidangan dina danget ayeuna, mawakil di redaksi Sunda TV, simkuring Salpijira Fitriani. Sejak amit mungkur amit mundur, hatur nuhun.
Sampurasun warga Bandung wilujeng enjing tepangkeun wasta abdi Saiful April Prayoga. Abdi di dia bade medarkeun warta anu judulna cuaca ekstrim masih kudu diwaspadai ku warga Jawa Barat. Bandung 2 Juni 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, jeung Geofisika atau bisa disebut BMKG ngingetkeun masyarakat Jawa Barat supaya tetap waspada karena kemungkinan hujan sedang nepi ka deres anu dibarengan ku kilat jeung angin anu kencang. Di sababaraha wewengkon kaayaan ieu bisa nyebabkeun banjir, longsor, jeung tangkal nu rubuh khususnya di daerah pegunungan jeung dataran handap. Pemerintah daerah babarengan jeung aparat patali terus ngalaksanakeun pengawasan serta nyiapkeun langkah antisipasi pikeun ngurangan resiko bencana. Masyarakat oge dipenta sangkan ulah micieun runtah kawalungan serta salawasna nuturkeun informasi resmi ngunaan cuaca. Ku aya potensi cuaca ekstrim ieu, masyarakat diharap leuwih hati-hati dina ngalaksanakeun kegiatan sapopoe sarta salawasna. Hiji kasadaran jeung gawe babarengan ti sakumna pihak diperlukeun pikeun ngajaga keselamatan babarengan. Sakitu wae warta nu tiasa simkuring dugikeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, dinten ayeuna abdi bade nepikeun hiji warta ngeunaan dunia hiburan Korea ngeunaan dehiseung atanapi anu ayeuna dipikawaneuh ku nami panggung Evan. Mantan grup K-pop ENHYPEN eta dikabarkeun bade ngamimitian karir solona dina tahun 2002 genep saenggeus kaluar tina bulan Maret kamari. Ayeuna anjeunna ngaluarkeun identitas anyar sareng muka akun sosial media kangge komunikasi sareng para penggemar kalayan nami Evan. Numutkeun katerangan ti agensi ayeuna Evan keur nyiapkeun lagu anyar jeung album anyarna anu bade dipedalkeun di bulan Juni. 안녕하세요, 에반입니다. 무대를 통해 여러분께 인사드리게 되어 기쁩니다. 2026년 부산 원아시아 페스티벌 with 노래에서 부산의 여름과 함께 여러분을 만나게 되었습니다. 특히 이번 BOF는 10주년을 맞아 더욱 특별한 무대로 준비된다고 하는데요. 6월 27일부터 28일까지 부산 아시아드 주 경기장에서 진행되며 저는 6월 28일 일요일 무대에 출연할 예정입니다. 그날 여러분의 기억에 오래 남을 수 있는 무대를 보여드리겠습니다. 부산에서 여러분과 마주할 순간을 기다리고 있겠습니다. 감사합니다. Agensi oge ngajelaskeun yen Evan hoyong nunjukkeun sisi dirina anu lebih jujur, leuwih alami, sarta kegiatanna anu beda samemehna nalika masih di grup ENHYPEN. Selain eta, Evan oge dikonfirmasi bakalan tampil dina acara gede musik Kitchen LA 2002 genep di Los Angeles. Penampilan eta dipiharep janten salah sahiji panggung perdanana salaku artis solo. Seueur penggemar anu kacida bungahna sareng teu sabar nunggu debut resmi anjeunna. Di media sosial sareng komunitas para penggemar K-pop, seueur anu masihan dukungan kana perjalanan anyar Evan. Sababaraha penggemar nyebutkeun yen anjeunna miboga ciri khas suara anu khas sareng kamampuna nyieun lagu sarta panggung anu kuat. Yen karir solona bakalan hasil gede. Sakitu wae warta nu tiasa didugikeun ku abdi dinten ayeuna, mugia nambihan informasi sareng janten pangaweruh kanggo urang sadayana. Hatur nuhun atas perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamiarsa sadaya. Tepang deui sareng simkuring Raisa Ayu Kinaya Pramesti dina program Warta Jabar dinten ieu.
Sejak kasanggakeun dina pidangan warta edisi Minggon 31 Mei anu baris didugikeun samenit kapayun. Hiji kajadian matak prihatin lumangsung di Jati Sampura, Kota Bekasi. Saurang-murang kali Yusua 2 tahun kapendak parantos tilar dunia. Diduga janten korban kejahatan anu dipilampah ku pamana sorangan nu Yusuana 18 tahun. Numutkeun katerangan ti pihak kapolisian, kajadian eta lumangsung di hiji bumi kontrakan tempat korban cicing sareng kulawargina. Saenggeus nampi laporan, aparat geuwat ngalaksanakeun olah tempat kejadian perkara sarta ngumpulkeun bukti-bukti pikeun kepentingan panyidikan. Dugi kadanget ieu, nu kasangka parantos diamankeun ku pihak kapolisian pikeun ngajalanan pamariksaan leuwih jero. Ari motif kajadianana masih keneh didalikeun ku aparat anu berwenang. Pamiarsa, mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Ngawakilan redaksi Sunda TV, Simkuring, Raisa Ayukinaya Pramesti, Seja amit mungkur, amit mundur, nedahapunten dina sadaya kalepatan, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng abdi dina warta Sunda anu bakal nepikeun beja panganyarna di dunia olahraga. Persib Bandung hasil nyieun sajarah anyar ku jadi juara Liga 1 salila 3 musim berturut-turut atawa hat-trick juara. Prestasi ieu nunjukkeun konsistensi jeung kekuatan Maung Bandung dina kompetisi nasional. Para pamain, palatih, sarta bobotoh miboga peran penting dina ngakontal kasuksesan ieu. Kabagjaan sumber desa ulah Jawa Barat sanggeus Persib mestikeun gelarna. Ribuan bobotoh layangkeun konvoi jeung syukuran minangka bentuk rasa reueus ka tim karesepna. Hat-trick juara ieu diharap jadi motivasi bikin Persib sangkan terus ngupit prestasi anu leuwih hade dina mangsa nu bakal datang. Sakitu warta Sunda dinten ieu, hatur nuhun parantos nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.